Orang kakek can geus pananta ulah oleh aja. Pap. Naon? Batu mah barang datang teh seuri sumaringah dieu keula kakarak ngobrol. Ieu mah barang datang geus kukurutus naon. Lain kitu ita tangga tuh geus rariweuh mananta oleh-oleh mangkat ge encan, paningbun aya nama hajan aya nama hayang fokus ibadah. Riweuh atuh da lila keneh meureunna. Atuh geus rariweuh bieha biai sagarupa geus mananta oleh-oleh. Biasa jadi ditu mun malin ibadah balanja. Itu bener ya namanya fokus ibadah matakna empap atuh pang balanjakeun. Benernya yang fokus ibadah sok enak kumpap di bang balanjakeun tapi bener fokus ibadah. Din ari ge salat lohor geus balanja. Eta mah bener ibadah atuh geus haji sabaraha kali ieu teh. Lain sekali dua kali kudu benerna enak. Heeh bener aya namanya bener-bener ibadah moal balanja bener. Akeun kasih akbar nu malina teh ieu teh cak haji kitu. Jajana ge puroda. Seberapa teh? Totalnya jadi 150 juta. Yang murah, 200 juta. Ini barangnya. Makasih Kang Haji. Iya. Akbar, Siap Kang Haji? abusin kana mobil. Siap atuh we. Apa gitu mobilnya? Henteu. Nu Alphard. Oh, tuh. Mau bodas? Heeh. Oh siap, oke.